Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salia Ramadana dari kelas 12 MIPA 5. Saya akan menceritakan wayang Mahabharata dengan bahasa Sunda. Prabu Pandu Dewanata teh hiji raja ti Karajaan Astina. Ajeuna boga putra 5 sadulur anu baris ketolah Pandawa 5. Anu dilahirkeun ti 2 istrina nyaeta Dewi Kunti jeung Dewi Madrim. Eta Pandawa 5 tinu panggedena nepi ka pangleutikna teh nyaeta Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa. Yudistira boga ngaran Kanyaah atawa ngaran leutikna nyaeta Puntadewa. Bima ngaran leutikna nyaeta Sena. Arjuna ngaran leutikna nyaeta teh Permadi. Dilahirkeun ti ibu Dewi Kunti. Sedeng Nakula nu boga ngaran leutikna Punten jeung Sadewa nu boga ngaran leutikna Tangsen dilahirkeun ti ibu Dewi Madrim. Hanjaka Pandu Dewanata tilar keur ngurak keneh sarta barudakna masih haleutik. Alatan barudakna tacan bisa nyareke ka dali pamarentahan pikeun ngaheuyeup dayeuh ngolah nagara Karajaan Astinapura. Kursi pemerintahan pikeun saheulaan dipasrahkeun ka Desrarasa salaku lacak Pandu Dewanata. Jajalamun palaputra Pandawa 5 geus sawawa, mangka Astinapura baris dipasrahkeun ka Aranjeuna salaku pawaris hak tahta anu sah. Desrarasa teh fisikna teu sampurna, 2 panonna teh ningali alias lolong. Salian ti eta pamedegana kurang kuat, gampang robah, gampang dihasut, tur gampang diolo ku barudakna anu jumlahna 100. Katelah palaputra Kurawa. Ampir sakum palaputra Kurawa boga watek goreng kayani hasud, sirik, pidik, sarakah, tukang bohong, tukang fitnah, jeung lian-liana. Rencana pamasrahan tahta Astinapura papalaputra Pandawa putra Pandu kahalang ku Dewi Gandari salaku pamajikan Desrarastra jeung salaku indung palaputra Kurawa. Dewi Gandari satekah pola lumaku kumaha carana sangkan tahta Astinapura teh jaga teragrag ka palaputra Pandawa salaku pawarisah, tapi ragrag ka pihak Kurawa salaku palaputra manehna. Ambisi Dewi Gandari dirojong ku adina nu ngaranna Harya Suman nu katelahna Pati Sangkuni, hiji pati di Karajaan Astinapura. Pati Sangkuni boga pikiran yen sangkan tahta Astinapura bisa dicekel ku pihak Kurawa. Maka Pandawa 5 kudu disingkirkeun ti Karajaan Astinapura. Tibalana Pandawa 5 sok leuwih punjul tibatan Kurawa. Botina kaparegalan mangkeun pakarang kapunjulan kepribadian. Tul ilmu pangawaruh kabatinan atawa kanagaraan. Hal ieu ngalantarakeun mumusuhan diantara mareneh leuwih ngabebela Puntadewa atawa Yudistira unggul dina widang sastra jeung kanagaraan. Bima punjul dina widang maenkeun gada. Arjuna punjul dina widang manah jeung ilmu perang. Sedang Nakula Sadewa sanajan can sawawa punjul dina perilaku jeung kepribadian. Bima nu dedeg pangadegna jangkung badag tur bedas tanagana. Mindeng kalibet masalah jeung pihak Kurawa Duryudana jeung adina Dursasana ti pihak Kurawa pernah digempeng ku Bima alatan maranehna nyieun gara-gara ka pihak Pandawa. Sok sanajan digulung dirempung dikoroyo kuduaan tapi dina eta tarung teh angger Bima nu unggul. Ti harita Bima sok jadi sasaran ku ceub-ceub kageuleuh pihak Kurawa. Hiji waktu Bima nu pohara rampus daharna dibere racun ku Kurawa dina kadaharanana. Saenggeus Bima kapiuhan awakna tuluy dipiceun ka sumur Jalatunda. Anu eusina pinuh ku mangpirang oray nu matih
parehna. Man ku pitulungna Batara dadung nala Bima salamet ti bahaya patih. Malah ti saprak harita Bima jadi kebal kumang pirang baruang atawa racun nu sakumaha matih nage. Sadar usahana nyikahkeun Bima teh gagal, pihak Kurawa nyieun deui tarekah nyingkahkeun pihak Pandawa ku jalan ngaduruk bale sigala-gala tempat sarere Pandawa sarta Ibu Kunti. Mana eta tarekah ge gagal deui, alatan Pandawa ditulung ku Batara Narada Sang Hyang Atabogah jeung Yama Widura. Sangkan pacoregan antara Kurawa jeung Pandawa terus lumangsung, para kokolat nu dilulugan ku Resi Bisma jeung Yama Widura. Mere tarekah kades rarasa Sang Pandawa 5 dibere leuweung geledagan nu katelah Wanamarta. Wana leuweung Amarta. Ngaran eta leuweung. Eta bonggolangan teh disapukeun atawa disatujukeun ku Desrarastra nyaatupna Wanamarta dipasrahkeun ka Pandawa. Alatan palaputra Pandawa mah punjul pisan dina sagala widang kaasup widang tata nagara. Tur dibantuan oge ku sawatara dewa jeung sobat-sobat Pandawa. Dina waktu nu siget maranehna bisa ngarobah Wanamarta nu asalna leuweung geledagan jadi hiji nagara atawa karajaan kalawan dibere ngaran Karajaan Amarta. Tur boga puseur dayeuh atawa ibu kota nu dibere ngaran Indraprasta, beuki lila Amarta beuki maju karajaanna beuki gede jang kuat. Sabab loba karajaan leutik nu garabung ka Amarta. Hal ieu ngabalularkeun rasa ceujeub Kurawa ka Pandawa beuki mahabu. Atukna pacogragan dua pihak nu beuki gede jaga dicarita satuluina bakal bubuara jadi perang rongkah antara Pandawa 5 jeung Kurawa. Katelah perang Baratayuda di padang Kurusetra. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.